Dek ka mana Ceu Util? Ka dieu engah aja ka Ibi kaluman. Lain teh Ibi mah ningali lalajo tingali. Lalajo naon itu? Ieu nu laliburan tuh. Orang kaya di Batur mah teh kos orang kaya di urang laliburan ka Korea teh Ceu Util. Nah erek naon cenah eta teh liburan ka Korea? Heuh mah rek ngarome salju tuh meureunnan. Nah ari orang kaya di urang kumaha kitu? Katung kalah legege orang kaya di urang mah geuningan. Heueuh nya katun kalalege ih aing mah. Dijeun tangeuhan beunghar saeutik jara rudes geuning di urang mah. Anehnya orang kaya di urang mah ngajara doge. Heueuh kahayang teu daekeun ka luar negeri Ari abi onaman jadi orang kaya teh teu kudu liburan ka Korea, teu kudu ngome salju da abi mah naon? Kati isan teh sok kali gata tingali ieu oge di Indonesia geus make jaket kieu alum sakieu komode lamun ngome salju meureun nanaonan aing. Waduh, paling Ceu Util teh gablek duit meureunnan. Make jeung teu gablek duit ari Ibi duit mah loba lamun niat mah abi mah. Ngan nanaonan grasok eta. Katiris lah liburan eta ka salju. Jelema anu liburan ka salju kitu teh lain orang kaya Ibi. Eta teh orang mati rasa, teu gablek rasa eta teh. Tiris aja loba duit batur mah Ceu Util. Teu gablek rasa. Mati rasa oge lamun gablek duit mah eta teh kudu popotoan mah dina salju teh eta teh akal.